Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Alhamdulillah barayanya kudanget ayeuna dinten Minggon anu ceria dan berbahagia. Berbahagia. Pokoknya mah kabaraya-barayana Kang Haji Channel mugi aku Gusti Allah Subhanahu wa taala mugia dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran di jalan berken rezekina. Aduh baraya ya suasana di kebon Pakuan baraya tuh. Alhamdulillahnya cuaca cerah dan berbahagia diiringi dengan rincitan burung-burung baraya. Aduh masya Allah nyata tong hilap baraya pokoknya mah seueurkeun rasa syukur. Tah saur nate baraya ayeuna teh Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda teh nuju bade ngadamel gazebo cenah baraya. Tah kok kitu mah duka di pale mana ya milarian awina ya. Tah ayeuna urang gaskeun we baraya.
nya. Wah iya gini baraya terus ayah si Awina mah baraya tapi paling mana ya Kang Hajina ya. Oh iya yo. Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh, nah itu nyalira ka mana Kang Haji Channel na? Haji Channel mah kena ngenyoh. Wah, tara baliknya Haji Channel mah. Aduh. Batur teh aduh. Aduh, itu rencana balik ngajambal gazebo ya teh? Gazebo biasanya keur nongkrong. Nongkrongnya kru lah pokok namanya. Beli aya baraya-barayanya nuti Majalengka ieu nya tah. Model ieu si Kang Denis Setiawan 1967 tanu bari sumpingnya tuh jadi rawaseun nya panginten Kang Haji. Jadi mah daripada nganggur dah itulah nya kegiatan ya Kang, kegiatan Kang Haji nya. Biasa. Siap lah Kang Haji tuh baraya tinggal Kang Haji Banda. Kang Haji Channel lah kalah Kang Ngenyo. Sok tara-tara balik Kang Haji Channel mah. Aduh, tah kitunya baraya tuh rencana nate sareng Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel teh nuju bade ngadamel gazebo. Tah kumangke kelanjutanna pokona mah tunggu urang gaskeun we baraya. Masya Allah tuh baraya di kebun pakuan di saungna pakuan ya Kang Haji Channel lah. Aduh Kang Haji Channel malah teu aya baraya. Nah sanesna nuju sibuk-sibukna bade ngadamel gazebo. Iya mah penyakit lama Kang Haji Channel mah cenah nuju ngenyo heula baraya. Cenah pamiki teu ngenyo teh Kang Haji Channel mah kirang normal baraya. Ya wae Kang Haji Channel mah nya. Aduh baraya. Alhamdulillah. Urang teh masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Tuh si ibu nuju ieu tuh Masya Allah pokona berkah lah. Wah iya nuju dicaranakan baraya ya tuh ku si AA ya ti Obos Majalengka ya. Semangat AA lah. Semangat tuh barayanya. Tuh tinggal baraya Kang Haji Banda nyalira we da ieu Haji Channel lah kalah Kang Ngenyo baraya. Tapi kok gitu nama tuh Kang Haji Banda semangat baraya sanajan ditinggalkeun ku duet Upin dan Ipina ieu. Kang Haji Channel malah Kang Ngenyo semangat Kang Haji Banda. Tuh baraya oh tinggal masih kena bedas Kang Haji Banda baraya. Masya Allahnya. Masya Allah. Wah, yo, aya nu panen lonca baraya. Yo Ustad Ade, naon Ustad Ade? Oh, iya mana sih lumputan kieu mah lonca teh? Bade nyuhunkeun anu Oh, iya. Nyuhunkeun ka saha we jeung Yo Ustad Ade yo. Nah, erek recek lonca. Nuhun aduh lonca teh obat naon nya? Eta obat jeceng Ade. Ame terang tuh tinggal baraya yo Ustad Ade tuh. Payun mah anu kitu meureunnan di yo Ustad Ade. Teh saha anu ieu pang teh Kang Ustad Ade geuning ya. Aduh baraya tuh. Di marana eta Ieu tos nyanak awi Kang ngadamel gazebo cenah. Kanggo panggung biasa we Kang nongkrong-nongkrong ya Kang Ustad Ade. Jaya. Mun sok lah ke di antos we asakna nya. Sareng lalap aduh. Oh Masya Allahnya nikmatnya. Mohon daging-dagingan. Daging-dagingannya Kang Ustad. Tegarna lah nya sok tukang Ustad ke kopi mah di antosan asakna nya. Wih di kapa zaman
jadul lah. Jadulnya lah sok Bukan kopi. jawen. Deadline eta di antosan asak nanya. Oh mohon Mang. Sok siap lah tuh. Baraya kamu sad ade nuju bener leunca. Cenah hayong tuang nu raos daripada jeung daging-daging mah mendingan jeung nu kieu baraya Masya Allah nya. Tuh, iya baraya ya kamu sad ade ya. Nya leunca cenah baraya. Masya baraya tukang Haji Banda ya sanajan nyalira Kang Haji channel ngenyoh keneh tapi Kang Haji Banda mah semangat baraya. Masya Allah lah pokokna mah ya. Aduh, tah urang teh kudu bersyukur. Insya Allah pas mi orang kursing sing bersyukur kalau ge pasti mudahkeun dilancarkeun komo orang aya kadaekna gitu. Insya Allah ku Gusti Allah ge dipermudahkeun gitunya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Kang Ustad ade mah kalaka sibuk ngeukeun nguneur tuh pucuk daun sampe cenah jeung leunca tinggal tuh. Wah, naon deui baraya di kebon pakuan mah. Kantun memetik hasilna asal urangna sangem urangna tiasa ngajagi ngarawat alam tiasa insya Allah pasti ku alam ge pasihan manfaatna barayanya tuh tinggal Kang Ustad ade sok Kang Ustad ade lah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahnya baraya tah orang teh pokoknya mah kudu sering bersyukur. Insya Allah pasti pami urang sering-sering bersyukur pasti kok Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Tah panginten sakitu ulah barayanya kinke dilanjut video selanjutnya. Pokoknya mah kabaraya-baraya Kang Haji channel tong hilap sharekeun rasa syukur, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun berkah dan sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.